Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang adik-adik kareus teteh sadayana? Alhamdulillah, tepang deui sang teteh dina acara anu sami nyaeta dongeng barudak. Sadayana tonton teras YouTube Miradia officialnya. Tong hilap, subscribe channelna, teras like, komen, oge share. Supados dongeng Sunda khususnya dongeng kangge murangkali di pikawano ku balarea urang kedah reueus ku basa Sunda. Di edisi 44 ieu dongeng anu bade dipedar teh judulna Guru Enggal Nu Motekar Yasana Endang S. Sulistia. Anjeunna mintu naskah dina basa Indonesia ngangge judul Guru Baru Yang Aneh. Carios ieu kantos dimuat di rubrik Kawanku Kedaulatan Rakyat Kaping 13 Agustus 2002 hiji. Sapertos biasa ku teteh urang dongengkeun dina bahasa Sunda. Endang Sri Sulistia linggih di Boyolali, alumnus Fisip Universitas 11 Maret Surakarta. Seratanana mangrupi cernak, cerpen, cermak tos dimuat di media cita oge media daring. Kasadayana anu hoyong wano ka anjeunna tiasa nganjang ka FB Endang S. Sulistia oge IG Endang Sri Sulistia. Carios ngeunaan Guru Enggal Nu Motekar nyarioskeun Nabila nu gaduh niat bolos sakola kumargi tos sapuk sareng rerencanganana yen dinten harita mah moal sakola. Kumargi aranjeunna teresep Bupati mah ngali sakola. Komo waktos ngadangu yen Guru Enggal nu ngagentos Bupati mah teh saurna aneh. Tapi Bunda Nabila teu nyaluyuan upami Nabila bolos sakola. Teras we Nabila dijajak dugi sakola. Waktos ka sakola, guru anu saurna aneh teh ning motekar pisan. Biasa niru-niru Suanten Sato oge tokoh kartun. Nabila janten resep pisan ka Guru Enggal teh. Geuning Nabila sareng rerencanganana tos suujon. Kumahanya carios salajengna? Saena dangukeun duwi karengse nya adik-adik sadayana. Naonnya ari suujon teh adik-adik? Suujon teh hartosna anggapan atanapi kamandang negatif kahiji jami atanapi kelompok sedengkeun kamandangna teu acan tangtos leres henteuna. Suujon mangrupi ahlak anu kirang sae, prasangka awon. Hal anu kieu ku urang kedah ditebihan. Kumargi upami dilakukeun eta kalebet dosa. Janten urang kedah nebihan suudzon. Luyu sareng firman Allah dina surat Al-Hujurat ayat 12. Yen urang kedah 1. Nebihkeun tina prasangka anu awon. 2. Ulah milarian kaawonan anu sanes. 3. Nebihkeun gibah. Tah kitu adik-adik naon ari suudzon teh? Ayeuna mah urang teraskeun we nya kana dongengna. Kumaha? Tos siap sadayana? Guru Enggal Nu Motekar karya Endang S. Sulistia. Nabila, tacan ibak, ayeuna tos jam 7 tuh. Saur Bunda waktos ninggal Nabila kalah ngahuleng di tempat bobo. Anduk gambar biruang nyampai dina tak-tak Nabila. Pameunteun Nabila katawis alum. Nabila mah moal lebet sakolanya bun. Nabila ngarenghi ka Bunda. Kunaon? Nabila teh damang? Taros Bunda bari ngaragap taar Nabila. Teu panas? Bunda bingung. Aya naon Nabila? Kunaon Nabila alim angkat ka sakola? Bunda naros kalawan deudeuh. Dinten kamari rerencangan sakelas tos satuju bun.
Tinten ayeuna sadayana moal lebet sakola. Saur Nabila tungkul, sieun diseuselan ku Bunda. Bolos sakola sasarengan. Bunda katinggalna panasaran. Bupati mah wali kelas 3 ngali sakola. Abdi sadayana teu ridho. Kumargi kitu, sadayana protes moal angkat sakola. Supados kauninga ku guru enggal nu ngagentos bupati mah. Dangukeun Nabila, perkawis bupati mah ngali sakola, eta mah kawijakan ti pamarentah. Janten teu aya hubunganana san guru enggal. Kedah nama Nabila ngaraos bingah ngagaduhan guru enggal teh. Tapi Bun, wartosna guru enggal teh aneh. Duka aneh sapertos kumaha. Mung guru enggal teh pameget, tangtosna galak. Saha nu nyanggep mun bapak guru enggal teh aneh sareng galak Nabila? Duka Bun, abdi uninganna ti Wulan. Adi Wulan ti Nesa, teras Nesa ti Hesti. Tapi waktos abdi naroskeun ka Hesti, saurna anjeunna teu kantos nyarios sapertos kitu. Hesti mung kantos nguping ti wargina nu bumina caket sareng paguru eta. Saurna suanten paguru teh tiasa robih-robih. Saur Nabila garo-garo teu ateul kana pipina. Mun suantena robih-robih, teu acan tangtos aneh pan. Puguh Bunda mah janten panasaran, kunaon kinten-kintena, tangtos aya sababna. Tibata Nabila nyangki nu sanes-sanes, langkung sae Nabila ngabuktoskeun ku nyalira. Sapertos kumaha Pak Guru enggal teh? Bunda mamagahan, Nabila unggeh kahartoseun. Sok geura ibak, ke ku Bunda dijajab kanu motor supados enggal dugi. Saenggalna Nabila ibak. Beres ibak, teras diacuk saragam sakola. Untungna Nabila tos biasa ku nyalira. Matak teu kantos lami ge Nabila tos kantun angkat. Bunda ge tos nyayogikeun bekal tuangeun kanggo sarapan sakantenan tuang siang. Bunda ngajajab Nabila dugi ka gerbang sakola. Saparantos pamitan, Nabila lulumpatan muru kelasna. Kaayaan sakola parantos simpe. Caket panto kelas, Nabila reuwas, nguping suanten ucing. Katinggal tigedengeun panto anu muka, aya hiji pameget ngadeg payunan kelas. Pasti eta Pak Guru nu enggal. Tapi Nabila teu ninggal ucing. Teu aya pilihan kanggo Nabila, iwal ti ngawantungkeun anjeun ngetrok panto. Pak Guru ninggal ka pelebah Nabila. Kitu deui rerencangan sanesna nu kantun 10 urang tinu 22 urang murid. Enggal, geura lebet pelajaran teu acan dikawitan. Saur Pak Guru somea. Hatur nuhun Pak. Waler Nabila bari calik na bangku. Nabila calik jongjon bari ngaregepkeun guru enggal ngawanohkeun dirina. Jenengan guru enggal teh Pak Hasan. Kituna teh Pak Hasan bari nembongkeun ka parigelanana niru-niru suanten sasatoan. Puguh we matak helok sareng gumbira murid kelas 3. Sarengsena ngawonohkeun diri, Pak Hasan neraskeun pelajaran. Cara ngawulang Pak Hasan matak pikaresepeun. Geningan sangkia Nabila sareng rerencanganana ka Pak Hasan teu kabuktosan. Malah Pak Hasan sami bageurna sareng Bupati mah. Katambi Pak Hasan mah pinter ngadongeng sareng suantena tiasa niru-niru sasatoan. Dugi ka teu karaos bel tanda bubar sakola disada. Barudak, kade ati-ati di jalana. Mun meuntas tinggal heula ka kenca ka katuhu. Mun aya sepuh langkung sae nyungkeun dipangmentaskeun. Saur Pak Hasan, suantena niru omahna Upin Ipin.
Puguh we sapanggesi kelas janten saleserian. Sanes mung tiasa niron suanten sato hungkul, tapi pahasan ge tiasa niru tokoh film kartun. Mulih ti sakola, sadayana kelas 3 ribut nyarioskeun guru enggal nu matak helok. Sadayana pada ngadugikeun pamadegan sewang-sewangan ngeunaan pahasan. Pahasan mah bager pisan. Tadi anjeunna ngajarkeun abdi ka kalian meuni sabar. Abdi mah janten resep pelajaran matematika. Saur Kinan reueus. Muhun tadi oge pahasan teu nyeuselan waktos abdi lepat ngetang. Abdi janten teu sieun, malah seuri. Kumargi pahasan ngemutanana nganggo suanten Shinchan. Saur Patih. Untung dinten ieu abdi teu bolos sakola, saur Dapa. Iya, leres pisan, saur nu sanesna. Karunya we, Hesti, Nesa, Wulan sareng nu sanesna. Anjeunna teu acan wano ka pahasan nu somea sareng bager, saur Nita Ngungun. Rarencangan urang nu dinten ayeuna bolos sakola kedah uningaeun. Mun pahasan teh teu aneh sareng galak, usul Nabila. Rarencangan nu sanesna unggeuk satuju. Dina lebet hatena, Nabila ngaros hanjelu. Tos nyangki awon ka pahasan. Nanging Nabila ngaraos syukur. Kumargi dinten ieu teu janten bolos sakola. Leres kasauran pahasan tadi. Tak kenal, maka tak sayang. Tah kitu dongengna adi-adi sadayana. Mugia naon anu dipedar ku teteh seueur pulunganeunana. Ka sadayana an hoyong naskahna dibacakeun, tiasa kintun ka email di handap. Subjekna dongeng barudak. Sakitu anu kapihatur, hapunten tina samudaya kalepatan. Tonton teras YouTube Niradia Official, teras di like, komen, share sareng di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.